apa kabar? Merang-merang gimana gitu? Seperti perempuan mata. Jangan serang bae eta jalma. Yosia. Cai mata aing lagi-lagi nubuk ya. Jadi botak. Kenalkan, aku Mariam, aku dari Jakarta. Aku kesini mau cari Mas Tabroni. Kim. Kurku mah dia main hing. Mak, punten mak. Iya bener pojok rangda. Aing mau ga. Ku aing mau ga kalangan mereka. Desya tadi goyangnya kurang pulen. Kira-kira acak neng siasa menikah. Puas! Oleh! Puas! Oleh! Stop! Sandalnya dunculan dah. Kamu naik naik. Ini dia, kasih masuk aja. Ya Allah, lindungi Baim ya Allah. Ya Allah, lindungi Iwi ya Allah. Ya lah. Aing kudu kaundangan si Kasih Malika. Geus penting kisi jeung sawa. Kaundangan. Ya Allah. Saya tega ka Aing Malika. Ketahan. Engke meunang di jalan. Gengsi. Minta aing kudu ngamonceng bikang. Mustahil mah nu ngaran surkim. Bocengan kosong. Nah, kebeneran wah ampun wah mongsi zaman keren. Dan kieu cewek ge naleponan yuk. Sambil ngangkat. Loh, Halo Kim. Saya kau undangan kasih Malika tante. nah eta lik. Aing bingung sejalan. Kadituna aing jeung saha. Jeung aing be 6 bareng. Oh, malu main jeung sia lik. Masuk kerja lalaki gatel, merang. Doh, gaya ujur. Panyaho lik, aing kasih Malika. Malu mah aing teu ngaboceng bikang-bikang acan. Daripada teu dateng. Siang ke dikirana patah hati gara-gara si Malika. Sok mending-gendi. Hayang nama aing jeung nu rada gelis dan si Malika. Ami dewekna teh anjakal geuning. Alah, geus 6 mangkat. Engke gampang neangan di ditu bikang panggelisna. Aya mah teu di palatar. Kitu lik kitu. Siap. Aing teh mah duit sih geuning. Geus tenang we. Dari kemana teh acara pokona mah jangan surki mah aya we sarana. Angger, suwe. Biasa bisnis pemuda anu berbakat mah aya wae. Bisa genam mangkat 6. Wasek. Kok. Ayo kasih wila. Kumaha? Minta duit. Tuh. Doh, aing minta duit naon? Si Bi mulai ngahutang ka aing. Aing nek ditagih ku aing. Geus 6 gana ge. Doh, aksi ujur yang pamukakeun. Weh, ayo deh, Dima. Ya, geus kan supi nagihna Engke peutingeun. Tuh anggar sih nu sok kali aing ka dieu sok. Pasti lu balik. Mustina nyamuni unggal yang datang ieu. Geus sia cicing sarakeun we ka aing lah. Atuh serahkeun sok be aing mah tadi cicing. Oh siap. Baheuna ge mah urusan sia nya kun ka. Heeh, geus cicing. Weh,
Dia mah, Be. Cak. Ano si asik. Kaganggu bae wa keur jalma keur ieu. Madang. Ada duit, minta duit. Kumaha? Terus kat. Cenah sia boga hutang ka si Surkim. Hutang naon? Surkim. Tesi lagi bayarnya melari kursi atas kebabat pakarangan. Heunya. Cok omongan ngalami. Sia mah da teu beunang dipercaya ieu omongan ge. Geus gerawi dibere. Aing ya perlu digerak. Perlu kan itu. So penting. Biasalah kasih Mariam. Mumpung kita bronina ke Jakarta gitu. Kade saholik, masih kita berada di Jakarta kita anjing nama ayah. Saya bisa dihegak. Makanya dan gitu sok ting haragi gitu anjing bulan sura. Naon gitu-gitu. Duit. Tukang parkir dewek. Jeung India Bangla. Besok hari dong dapat pojok bibirna kurang uyah. Sage do. Suwe. Agak mas cokot mah. Ini. Tengok sempat. Mata nyawa sih pas bakal di ini deh. Di kamar itu nang kidul. Dok dewek penon. Gak mesti kingkis bisa syukur gimana nyolong kembang. Ya, Kisia, tah. Gitu. gue sekali itu balik. Ngeganggu bae. Balik itu geus. Berarti karena 150 masih ada sisa disiakan ya. Sisa-sisa cinta, Mun. Kamu pikir kamu itu kerja di mana? Yang bayaran lebih tumpang tindih pasar sedok. Aduh karau. Tebayang gak tadi kena itu? Nong juga barongan nabrak banget. Kalau enggak sih tariknya turunkan dari biasa nak. Tuh, kok narima, geus nas. Dipikir-pikir mah kasih Surkim karunya wa. Ada umat tuh, geus kitu ayana. Kau bilang dek neta wani kaditu kondangan. Munain mah tuani ieu. Kan kan dimaksudna ke Semalika. Atuh da ari nya hiji maksudna mah wirang, da gerang hendak ngalaman boga perasaan. Terus kaduana atuh ya memang da hayang maksudna. So bayangkeun masa mana posisi dewek ge. Ini gerah. Dia ketahan daripada dan gitu. Mata datang ilam tuh. Misalkan orang putus abdi kawin jeung si Kenur, Tuh mata datang Palias, main dirubuhkeun di tanah. pasti cemburunya. Henteu masalah cemburuna aing mah. No, bisa pun cemburu. Asli yakin. Oh, selama ini nggak tenang. Mama kabatur iya. Pokoknya mah tidak ada laki-laki lain yang janggutnya itu segeli kamu. Bisa turun lebih oh. Yuk, aing diturunkeun di jalan yuk. Hi. Kamu ngetun siapa jadi bebaturan? Irit bensin lik. Kamu senam sob. Hah? Tuh. Nasib ieu mah. Gara-gara si Malika yo, masih nabeak. Aing sanggup yakin.
Ampun, suwe iman nyen wedang. Gue saya 10 menitnya terdatang-datang. Dispenser nama titik yang aku dong China. Meligalan tadi itu nama motor nos. Atuh dewek, jadi kau suruh ngomong galon. Imah saha. Masa tamu suruh melicai? Kamu kan menganggap bahwa rumah ini adalah rumah kamu juga. Jilat, adanya ya. Goreng. Kamu soal diminta pendapat gitu. Yang ini kan di China. Haus. Kaditu melinos. Mata narima di kasaran gitu-gitu teuing mah. Kalau laki kabikang kasar sok teu mikir. Sama gitu ndak kalau kuana sebenarnya nama pengertian. Kalau aku naon. Berat, galon mah berat, mau aku dewek. Meuli ka ditu kasih Erni. Na motor sakedeung gololong RO. Mas ini kalau laki. Ya, atuh dewek tenaga gede. Kacida di mau cacai acan. Ya peda teu panas. Kajen teu panas pada cai. Nah kayak yang panas deh. Well. Wow. Ini no kacai seujur. Ku 10 menit leuwih. Pingsan tak kumai lo kok. Jadi kan. Age seujur no kacai. Ya. Seger pulangan dewe. Ini pahit sih, naon cai na. Ya ampun, tina dispenser. Cuma nonton hasilnya. Pahit itu jangan omongan dewek. Ya sih kalian itu nos, ya kembang. Mas, ada suara sesuatu. Udah. Atau ada yang ngikutan? Gerabak, ini kan bisi. Naon? Bawaan itu ngatuan jajan. Tutupan. Terus. Surkim. Sisi kunaon? Kim. Ada mati di sini milik Surkim. Lain. Surkim. Itu lagi jog. Masuk. Lagi itu kuma. Surkim. Masih kuma. Kunaon? Duh. Tadi kuma di tumbalan. Tumbalan naon? Di samahan tadi kuma. Panas sudah ngebul. Doa lain. Gas dome. Iya, sa tepes. Ya. Kuma kutan age. Mas age. Ya. Saya teeling kuma sih. Age masih udah kan masih. Kuma sih di sana kan tak dia. Ada yang lu nyelak. Kadia awas Kim hala Kim. Alan Kim. Tak itu. Ya. Gini aku cerita kuma. Sur Kim. Sesi kuma sih kunaon maksudnya mana kadi ngadon cerik? Hah? Masa ditanya. Oh, aing mah nyaho. Saya tes kondangannya di Semalika. Pada hatinya. Bener Sur Kim. Sur Kim ka bener sih ya tan kuma. Aku orang bayaran hah? Tuh. Gerah masa gitu. Terus ya kuma, ging cerik. Cek budak leutik ujur. Tuh Sur Kim, sesi kunaon sih? Jongkor, balukang melentang. Ngomong naon? Hah? Ngomong. Maganggu be kami ker. Iyo, mesra. Ngomong. Pokoknya saya Sur Kim patah hati. Temenan ima geus ecak sih ya. Tuh sama dan gitu jilok. Berkata ge raya di babet-babet kan tadi idak ku sih ya. Hah?
Yo, enggeus engke meuli deui bikang nu geulis, panggegelis na jeung aing tenang. Oke. Atuh ku mungkin senyewot. Bensinna beak. Kira biak bensin be sama ya golongan nguasai jog. Hayam tas dipencit. Kari meuli deui bae bengsina. Bukan karena itu, Kun. Teu boga heuh duitna. Tah, Duh, alah. Duit. Tadi saya geus boga 150 ti aing upah beban pakarangan. Kandikeun. Nah eta wi. Aing kesalahan eta. Aing nyalahan ngisian amplop. Tadi naik malah 1000 terus jadi 150. Kabeh beak jadinya. Puas. Aing bingung, aing sejalan. Aing bingung di sejalan. Pan aing kasih Malika. Teu kudu ada jeung teu cawene mah hitok mah. Kenapa? Gitu lik gitu. Diam. Action. Bisa tenang. Kayak darep kayak cara. Salah saya yakin. Action. Ih, kenapa kena? geus kari meuli deui bae bengsina. Udah tuh komater. Pakai tuak mun. Pelompong-pelompong.